أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون ويوم يقول كن فيكون قوله الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما أفل قال لا أحب الآفلين بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم
janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ada ya? Wa huwa yusya'ala ta'ala khalaqan mana melihat di as-samawati kepirang-pirang langit wal arda jeung bumi bil haqq kalawan hak. Allah teh mengadamel langit jeung bumi jeung sagala rupa anu di langit jeung di bumi. Sadayana oge kate dadamelan Gusti Allah. Nu gadungna Gusti Allah, nu ngadamel Gusti Allah, anu ngurusna musik malikeunna Gusti Allah. Nyata lagi-lagi. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Wa yauma yaqul wadkur jeung kudu nyaritakeun ajeun kasih Muhammad yauma yaqul kana poean kana nalika poean ngadawuh Gusti Allah kana hiji perkara kun kana kun fayakun maka bukti perkara. Nu dimaksud wa yaumul kiamah. Itu dimaksud poe kiamat. Yaqulu lil khalqi fayakun. Gusti Allah ngomando ka sakabeh makhluk huda. Gusti Allah haruda kabeh ti pakuburan. Kaum al-haq kaum arif bidau Gusti Allah eta al-haq hak nyata kan gila-gila asli bener Allah itu terjadi nama alata teu aya kamang-mangan deui pasti kan gila-gila. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur walau jeung eta teu kagungan Gusti Allah al-mulku ari karatuan ari kakawasaan yauma yunfakhu dina poe ditiup nan fis-suri song-song aya korni tegasna nya song-song anaf kota ternyata kalawat tiupan anu kadua medis apotis itu lamul kafi li ghairihi teu aya kakawasaan teu aya kadijayaan teu aya karatuan dina eta poe kalian Gusti aya nama jelema teh sigan barokah kawasannya para pejabat asa-asa pangkawasanna padahal mada teu boga naon jelema makhluk kabeh oge baik di dunia maupun di akhirat ngan di akhirat teu dinyatakeun pisan ku Gusti Allah. Jeung Gusti Allah limanil mulkul yaum saha sok nu kawasa poe ayeuna saha sok eueuh bisa nya tapi ajar teh nya Gusti alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi anu maha uningakan perkara gaib wasyahadah itu nu istilah komo ka Gusti Allah mah nu nyumput ke kadeuleu komo nu lah eta mah dijelema di Gusti Allah mah eueuh komo kabeh sarua jelas. Wa huwal hakimul khabir wa huwa al hakim zat anu penuh hikmah nu teu lepas di hikmah nu wijaksana di makhlukna Gusti Allah. Dina nalika Allah nangtukeun hiji perkara nah harek dieu nah henteu di mana-mana dijieun itu pasti teu lepas dina hikmah. Jadi sakabeh perkara eueuh nu heureuyan eueuh nu padu wae. Ka
dinamian hiji perkara dina nangtukeun hiji perkara si ieu mah dikiekeun si itu dikitukeun. Itu terlepas dina hikmah. Kabeh ge penuh hikmah. Itu al-khabiru anu maha waspada, anu maha uninga kana sakabeh perkara. Di batinil asya kadohiriha, maha uninga kana jerona perkara siga luarna. Ayo ulang lamun aya keusik ngaguluk nu luarna kabeuleuh jerona mah tinggalnya. Ah Gusti Allah mah kaulinga kabeh dikieu. Di jero teh sarua jeung luar eueuh qom. Wa in qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Terus wadkur jeung kudu nyaritakeun di anjeun kasih Muhammad itu qala dina nalikana nalika ngadawu saha Ibrahim kanjeng Nabi Ibrahim li abihi ka bapana Ibrahim azar terus nanti azar. Itu cek sapalma non anu urusna kanjeng Nabi Ibrahim mamangna sida kanjeng Nabi diurus ku Abu Thalib. Ai azar teh lakob lantihan ngaran asli nama tarikh. Tah cek kanjeng Nabi Ibrahim ka azar teh atatakhidu asnaman alihah. Ali azar teh pagawean teh ngieun pateko. Itu terus kita didagangkeun yang disembah. Atatakhidu nahanyieun anjeun asnaman kana berhala alihatan kana kamera. Ta'buduha. Oke. Nu kieu dijadikeun pangeran, nu kieu disembah. Ieu model kieu cenah urang ieu we. Jawa dijualan ke teh disembah. Tidak tante cek urang mah kitu. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Cek kanjeng Nabi Ibrahim ini saya sunah kabeh ta ningali kami ka kanjeng wa qaumaka jeung kaum anjeun ku ibadah kana berhala teh nya. Eta fi dhalalin mubin aya dina kasasaran. Ternyata lagi-lagi cekuing manusia udah sasar lagi-lagi iya jadi sembah. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa kadzalika kama alainahu illa bihi wa qaumihi wa kadzalika yakitu seperti kami geus ningalikeun jeung Gusti Allah kana sasarna bapana kanjeng Nabi Ibrahim jeung kaumna anu nyembah berhala teh ya. Nuri ningalikeun ni kami Ibrahim ka malaikat kana Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ardi ana karatuan langit jeung bumi. Amehna aliasta illa bihi ala wadaniyatina supaya eta Nabi Ibrahim ngalap dalil kana kawahdaniyatanana kami cek Gusti Allah. Waliyakuna minal mukminin supaya jadi Nabi Ibrahim eta minal mukminin di sebagian jamaah anu yakin kana kawahdaniyatanana Gusti Allah. Harus ditinggalikeun Gusti Allah teh. Falamma jannah maka dina nalikana poek alaihi ka Ibrahim lan alaihi putih roa maka ningali kanjeng Nabi Ibrahim kaukaban kana bentang bentang puncak bentang suhroh bentang pangsana lah. Geus kitu ngajak kanjeng Nabi Ibrahim ngajak mikir ka kaumna kumpulkeun ka kaumna kan cek kaumna teh ngecek ka pangeran kabeh kitu di pangeran maneh teh nya. Nalika penting kumpulkeun kaumna teh cek kanjeng Nabi Ibrahim hadza rabbi ya pangeran kami tah deuleut tuh meuli mencang kitu mane mencang bentang panggedena deuleut tuh mencang
tadina waktu harita kaum nanate ahli nujum ahli perbintangan tentu itu pangeran kami itu nya ngajak bukan Nabi Ibrahim lain berarti kanjeng Nabi Ibrahim ngayakinkeun eta pangeran ieu mah ngajak mikir ka kaum. Falamma afala terus dina nalikana suruh eta bentang kayak sunat kan leungit teu kadeuleu. Nah, kumpulkeun di kaum teh. Qala la uhibbul afin tulus lain pangeran kami. La uhibbul afin kami teu seneng ka anu sok suruh. Banyak pangeran suruh cenah. An-Takhidahum arbabal li anna rabbal ini ari tagir da ari pangeran mah teu bisa loba sakali kitu-kitu wal intiqal teu bisa pindah da ari nu sok loba nu sok pindah mah eta mah makhluk perkara nu anyar nu hudur nu tadina eueuh terus jadi anyar falam yanja fihim dzalika maka henteu eta ieu. Nah, kadituna falam maro al qamaro